Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancawar salam dunya wilujeng wengi para mancomania di mana bae ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya kisunda. Alhamdulillah urang tiasa riung mungpulung deui di gelaran dongeng di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipeparinan kasehatan lahir sinareng batina, jembar manahna gampil rezekina, lancar sagala rupi urusanana ugi tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana urang ngeureuh deui we nya ngeureuh bari nikreuh lalaunan we urang neraskeun hanca dongeng anu katunda lalakonna Wiratama si Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti anu nuju ngalalakon dina jejer carios Nyungsi Rajapati. Kumaha lakon ieu salajengna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Sateucan aki madar dongeng mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun atawa nampi nu tos lami. Manco tacan subscribe, di subscribe heula daharatisnya. Ulah hilap ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satia manco satia ngadangkeun ugi ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Urang keur ieu deui we atunya dongengna parah sama kabuitanana sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Kunaon anjeun teu ngagunakeun kasempatan pikeun ngarubuhkeun kuring kisilah. Lain anjeun teh katempona hayang pisan nasa kuring. Tapi kunaon anjeun teu terus narajang. Naon sabenerna kahayang anjeun ti diri kuring kisilah. Cek si Dukui Rubak akhirna nembongkeun rasa kapanasaranana. Kusabab anjeun can ngaluarkeun sakabeh ilmu kanuragan anjeun. Hayo kaluarkeun sakabeh pangabisa anjeun. Sangkan anjeun teu paeh penasaran. Sentak wira anu amarahna masih ngagugudag. Ilmu naon deui anu kudu dikaluarkeun ku kuring pikeun nandingan anjeun kisilah. Sakabeh pangabisa kuring geus dikerahkeun. Salila 30 jurus nahan gempuran anjeun bieu. Walon Dukui Rubak. Gunakeun ilmu anu dipake ku anjeun pikeun andasa mayit-mayit eta. Anu nimbulkeun tanda dampal dengan beureum dina kulitna mayit. Hayo kaluarkeun eta ilmu. Ayeuna keneh tarajang kuring. Rupana bae eta nu jadi alasana wira ngeureunkeun panarajangna sabab si Dukui Rubak teh can ngaluarkeun ilmu anu nimbulkeun tanda dampal dengan beureum kawas nu aya dina layon anu tinggal loler. Oge anu aya dina layon Aki Musadik anu jadi guruna. Kuring teh demi banda ilmu kawas kitu kisilah. Oge sing percaya lain kuring anu nandasa layon-layon eta. Kuring geus nyarita saayana. Eta mah terserah anjeun. Arek percaya atawa henteu. Ceuk si Dukui Rubak. Lamun lain anjeun anu nandasa maranehna tuluy saha? Tuluy naon hubungan anjeun jeung maranehna? Cek wira anu masih kurang percaya lamun jalma di Dukui Rubak teh lain komplotanna Den Supala. Kuring teu boga hubungan naon jeung jalma-jalma anu geus jadi mayit eta. Kuring teu sangaja manggihan mayit-mayit eta. Kusabab kuring kabeneran liwat bae. Kawas anjeun oge. Kuring bisa bae nuduh ka anjeun anu geus nandasa maranehna. Walon si Dukui Rubak anu ayeuna mah kalah malik nuduh ka Wiratama.
Wira ngagebeg ngadenge tuduhana dibalikeun ku si Dudu Kuy Rubak. Wira bener-bener teu nyangka lamun si Dudu Kuy Rubak teh malik nuduh ka dirina. Pikeun sababaraha kedapan mah Wira teh ukur ngahulang, teu lemek, teu nyarek. Dah ayeuna naon alasan anjeun pikeun ngabantah tuduhan kuring. Bisa bae anjeun anu nanda samaranehna sawaktu anjeun ningali kuring datang. Anjeun teh tuluy gancang nyamuni. Saterusna sewaktu kuring meriksa mayit-mayit eta, anjeun gancang muncul deui sarta langsung nuduh kuring anu nanda samaranehna. Wira ngahulang bari kerung sawaktu ngadenge caritaan si Dudu Kuy Rubak anu asup akal. Manehna bisa bae saling tuduh silih tuduh kusabab eueuh saksi anu nyaksian eta kajadian. Ucapanana si Dudu Kuy Rubak nyieun Wira sadar kana kasalahanana, tapi Wira can percaya sapinuhna ka eta jalma. Sabab manehna teu apal saha sabenerna lalaki di Dudu Kuy Rubak eta. Kumaha gisilah, nah anjeun anu geus nanda samaranehna, ceuk si Dudu Kuy Rubak nyedak ka Wira. Henteu, lain kuring anu ngalakukeunana. Lamun kuring anu nanda samaranehna kuring moal nuduh ka anjeun, kuring mah lain jalma anu resep nembleuhkeun kasalahan ka batur. Walon Wira nunjukkeun jiwa satriana. Sabenerna saha anjeun teh gisilah? Sadaya kaperluan naon anjeun di ieu tempat? Tanya si Dudu Kuy Rubak sanajan ucapanana kawas anu nyelidik, tapi si Dudu Kuy Rubak teh teu nemongkeun rasa memusuhan. Ngaran kuring teh Wiratama. Jalma-jalma dunya pasilatan ngagelaran kuring Jawara Gunung Salak. Aya oge anu nyebut ka kuring Jawara Bajigur Sakti. Kuring nyebutkeun eta gelar kosong lain kusabab hayang nyombongkeun diri. Tapi nasangkan anjeun nimang-nimang kana tuduhan anjeun. Cek Wira kusabab teu hayang salah paham deui manehna nyebutkeun gelarna. Jawara Gunung Salak, si Dudu Kuy Rubak olohok panonna molotot titenan kayan Wiratama ti luhur nepi ka handap. Kawasan hayang yakin lamun jejaka di hareupeunna teh bener-bener Jawara ngora anu keur kasohor. Hampura sikap kuring saderek Jawara. Tangtu bae tuduhan kuring bieu teu laku pikeun Jawara Gunung Salak. Kuring remen ngadenge ngaran anjeun anu kasohor. Anjeun tukang nanjeurkeun bebeneran sarta ngabasmi kajahatan. Cek si Dudu Kuy Rubak bari ngalaan Dudu Kuy anu salila ieu nutupan sirahna. Saterusna si Dudu Kuy Rubak teh ngusap-ngusap beungeutna. Wira ngagebeg sabab jalma Dudu Kuy Rubak teh soreng masa urang jajaka umuran 20 tahun. Saela ieu manehna nyamur jadi lalaki umur 40 tahunan bari nutupan rupana ku Dudu Kuy Rubakna. Anjeun ulah kaleuwihan muji kuring kisilah. Ke bisa-bisa sirah kuring ngagedean. Cek Wira ngarasa risih ngadenge si Dudu Kuy Rubak muji dirina. Geningan rupa anjeun teu teu goreng. Kunaon salila ieu ku anjeun disamunikeun. Hampura kuring teh saderek Jawara. Kadatangan anjeun yen harapan kuring anu hampir punah teh ngagedur deui. Hayu, urang nyiaran tempat anu merenah kuring bakal nyaritakeun sagala pasoalanana. Cek si Dudu Kuy Rubak sorana kiwari mah sora budak ngora, tuluy manehna ngalengkah pikeun neangan tempat anu merenah. Sangkan bisa cacarita jeung Wiratama. Sanggeusna manggihan tempat anu merenah. Saduana ngawangkong. Ngaran kuring teh Kuntara. Kuring teh anakna Ki Kalari, lurah di Lembur Kertasari. Lalaki di Dudu Kuy Rubak teh mimiti cumarita. 15 tahun katukang bapa teh ngirim kuring ka salah sahiji paguron pikeun diajar ilmu silat. Sareng sena maguron, kuring boga niat mulang ka Lembur Kertasari. Tapi lembur kuring teh geus loba pisan rubahna. Di lembur kuring manggihan loba pisan kanehan.
Kuring jadi ragu, lamun jalma anu mingpin lembur ayeuna teh masih bapak kuring. Kuntara ngaraneg sakedeung nekan perasaanana anu gumuruh dina hate. Saura kali manehna narik napas panjang pikeun nentremkeun hatena. Nah anjeun tutumanya ka warga lembur. Cek Wira sewaktu nempo Kuntara ngeureunkeun caritana. Eta kanyataan pahit anu sempet nyieun diri kuring teh goncang. Bapak kuring ti leuletik mamatahan kuring sangkan lumaku adil sarta nentang kana sagala tindak kajahatan. Tapi ka bapak teh nitipkeun kuring ka hiji paguron pikeun ngawujudkeun kahayangna. Bisa dibayangkeun sakumaha erana kuring saderek Wira. Sawaktu nincak deui ka ieu lembur, nyatana sakabeh warga lembur teh ngutuk satanya campah ka bapak kuring. Kusabab kalakuan anu kejem sarta taya ras-rasan. Cek Kuntara bari ngusap beungeutna deui kawas nu hayang ngaleungitkeun bayangan kagorengan bapana. Nah anjeun teu naluntik, naon sababna bapak anjeun kalakuanna jadi kawas kitu? Tanya Wira ka Kuntara. Nyatang tu bae kuring teh nyilidik, kusabab eta kuring mamake duduk ku rubak ieu sangkan teu kanyahoan ku anak buahna bapak kuring. Hiji peuting kuring teh rencepan bisa asup ka jero imah sarta nepungan bapak kuring. Tuluy, kumaha sih ka bapak anjeun? Nah bapak anjeun teh apaleun ka anjeun? Tang tu bae, bapak apaleun ka kuring. Tah, tidinya kakara kuring teh nyaho. Lamun sakabeh kajadian anu tumiba ka warga lembur Kertasari teh lain kahayangna bapak sorangan. Nyatana geuning bapak kuring teh dijadikeun boneka ku jalma sejen. Dikadalikeun ku batur. Kajadian eta geus lumangsung salila 5 taun. Kuring ngerasa dosa pisan geus nuduh bapak kejem. Cek Kuntara. Nah aya alasan anu nyababkeun bapak anjeun ngalakukeun kelakuan anu teu saluyu jeung hatena. Nah bapak anjeun teh ngajelaskeun ka anjeun. Tang tu bae bapak teh nyaritakeun sagala-galana ka kuring saderek Wira. Ngan bae bapak teh teu bisa ngalakukeun naon-naon pikeun ngeureunnan sagala kakejeman sarta kabiadaban Supala anak kapala rampok anu ngawasa ka bapak. Anyar-anyar ieu kakara katohian. Lamun neken ka bapak teh si horeng saurang kapala rampok anu ngawasa sababaraha lembur disebut dereun wewengkon dieu. Bapak teh kapaksa nurut sabab jalma-jalma jahat eta nahan indung jeung adi awewe kuring. Eta sababna bapak teh ngantep kana sagala kelakuan Supala jeung anak buahna. Cek Kuntara bari meureupeun leungeuna sorot panonna teh nembongkeun rasa amakna. Nah anjeun pernah nyobaan ngabebaskeun indung jeung adi anjeun atawa ngahalangan kelakuan jahatna Supala? Tanya Wira. Wira mimiti paham kana pasoalan anu karandapan ku warga lembur Kertasari. Pamohalan saderek Wira. Indung jeung adik kuring teh ditahan di markasna komplotan rampok. Di ditu aya kana 100 leuwih anggota rampok. Satarata-rata mibanda ilmu anu luhur. Lamun kuring nekat datang ka ditu, sarua bae jeung sosoroh kojor meureun. Saterusna naon rancana anjeun ka hareupna saderek Kuntara? Kuring bakal mantuan anjeun. Cek Wira. Anu nyieun sumanget Kuntara teh ngagedur deui. Aduh hatur nuhun saderek Wira. Ku aya nawantosan anjeun. Kuring yakin usaha kami teh bakal mawa hasil. Cek Kuntara katempo gumbira. Kami? Maksud anjeun teh?
kuring mamang guru kuring sarta dulur-dulur sapaguruan kuring. Walon Kuntara anu rupana bae geus menta bantuan ka dulur-dulur sapagurona. Jadi anjeun teh geus menta bantuan dulur-dulur sapaguruan anjeun. Nya, maranehna geus aya di lembur Kertasari, kari ngadago waktu anu pas pikeun ngayakeun tindakan. Ke ari anjeun wawuh henteu ka mayit-mayit eta. Tanya Wira tumanya ngeunaan mayit-mayit anu tadi dipariksa ku Kuntara. Kuring teh apa saha maranehna, tapi kuring yakin maranehna teh jawara-jawara ti golongan bodas. Sabab kuring apa ka salah saurangna, manehna pernah cacarita jeung guru sawaktu di paguron kuring. Walon Kuntara. Anjeun apal saha anu nandasa maranehna? Tanya Wira deui. Henteu apal. Saderek Wira, emangna aya naon anu sabenerna? Asana saderek Wira ti tadi teh hayang pisan apal ka jalma anu nandasa mayit-mayit eta. Henteu. Teu naon kuring mah ukur panasaran. Walon Wira teu daek terus terang ka Kuntara sabab Wira teh embung mamawa batur kana urusan dendam pribadina ka jalma anu geus tega nandasa guruna. Nya sangkaan kuring mah paling ge meureun nu nandasa maranehna eta komplotan rampok. Sabab markasna gerombolan rampok teh henteu jauh ti dieu. Kuring ge tadi teh keur nunutur Supala. Manehna teh asupna ka jero leuweung peuntaseun walungan itu. Nah anjeun apal manehna arek ka mana? Paling gerek ngadu ka bapana. Ngeunaan anjeun meureun anu geus ngaganggu ka manehna. Nah Supala teh apaleun lamun anjeun teh jawara Gunung Salak. Sigana mah henteu. Emangna kunaon kitu? Lamun manehna apaleun bakal heurin lain ka urang teh. Sabab pasti manehna ngerahkeun sakabeh gerombolan rampok pikeun nyerek ka anjeun. Ari Supala teh tetep tumetep cicing di imah bapa anjeun atawa kumaha? Henteu tangtu. Lamun manehna geus ngarasa bosan, manehna teh bakal pindah ka tempat anu sejen. Kadang 2-3 bulan sakali manehna pindah ka desa sejen anu oge dikawasa ku bapana. Nya paling pikeun neangan wanoja-wanoja lembur pikeun dijadikeun pamuas nafsu binatangna. Ceuk Kuntara semu amek lamun inget kana kabiadabanana Supala. Tangtuna anjeun geus apal di mana markasna gerombolan rampok bapana Supala eta? Tanya Wira deui. Tangtu kuring geus apal lila malah mah ka tempat maranehna. Walon Kuntara. Lamun kitu mah anteur kuring ka ditu. Ceuk Wira ngahaja menta dianteur ka Kuntara pikeun ngabuktikeun omonganna Kuntara teh bener atawa henteu. Lamun pikeun kuring pamoalan narobos asup ka markas maranehna. Tapi beda caritana lamun anjeun anu ngalakukeunana. Kuring yakin anjeun pasti mampu sabab pangabisa anjeun puluhan lipat leuwih unggul ti pangabisa kuring. Geus. Ulah loba teuing muji. Hayu anteur kuring ayeuna keneh. Mangga hayu. Urang nu mampah ayeuna. Kuntara rap make deui duduku rubakna tuluy ngablesat lumpat ngeheulaan. Wira embung nembongkeun pangabisana manehna ukur lumpat ngimbangan lumpatna Kuntara. Sanggeusna ngaraas meuntasan walungan nu teu pati jero, Wira jeung Kuntara asup ka leuweung leutik. Ceuk Kuntara mah di jero leuweung eta cenah ayana markasna gerombolan rampok teh. Sanggeus sababaraha kedapan lumpat asup ka jero leuweung. Kuntara jeung Wira teh ngeureunkeun lumpatna.
Tuluy muni disatukangan hiji batu anu badag anu loba rentul di eta tempat. Tuh di lengkop itu markas maranehna teh. Ceuk Kuntara bari nunjuk ke arah hiji lengkop anu bentukna teh kawas hiji talaga anu geus garing. Wira nitenan ka eta lengkop. Katempo di tengah-tengahna lengkop teh aya lembur. Imah-imah katempo ngajajar rapih ngurilingan hiji wangunan gedong sigrong anu badag sarta luhur. Eta gedong teh tempat cicingna kapal rampok. Ceuk Kuntara, hebat. Imahna tepi ka sigrong kitu, teleh ti imahna saurang adipati eta mah. Gerendeng Wira. Da aneh saderek Wira. Tiap usum panen maranehna teh turun ka lembur-lembur apanan anu aya dina kawasan maranehna. Nyaeta pikeun ngarampas hasil tatanen. Para petani mah ukur dibere ge sesana anu teu sabaraha. Pantes atuh maranehna bisa makmur. Ceuk Wira bari gogodeg. Harewas Wira ka Kuntara bari nempelkeun curugna kana bibir mere isyarah ka Kuntara. Saterusna Wira teh ngadadak ngagajleng ka luhur hiji tangkal nu teu jauh ti tempatnya muni nabieu. Kuntara surti kana isyarah Wira. Gancang manehna oge ngagajleng ka tangkal digigireun tangkal anu ditempatan ku Wiratama. Sanajan can ngadenge nanaon, tapi Kuntara yakin lamun Wira mah geus ngadenge lamun aya bahaya anu datang. Bener bae teu lila ge sanggeusna Wira jeung Kuntara tinggarajeng ka luhur tangkal. Sarombongan jalma tarumpak kuda ngaliwat di sahandapeun maranehna. Nu tarumpak kuda teh sakabehna aya kana 30 urangna leuwih. Rata-rata beungeutna kalasar jeung barangasan. Tapi na saragamna katempo ginding jeung alus. Tarang Wira kerung sawaktu nempo di antara nu tarumpak kuda teh aya kana 15 na awewe ngora. Beungeutna katembong parias sarta baraseuh ku cipanon. Papakean para wanoja teh basajan cara umumna wanoja lembur. Wira dina hatena geus bisa mastikeun lamun para wanoja eta teh kabeh ge wanoja meunang nyulikan ti lembur-lembur. Anu nyieun tarang Wira tamah kerung. Di antara para wanoja teh aya saurang wanoja geulis make papakean sing sarua biru ngora. Buukna panjang diikat ku lawon biru ngora sarua jeung bajuna. Eta wanoja teh diuk satengah nundutan dina tonggong kuda bari dua leungeunna ditalikung, ditalian, dikatukangkeun. Ayuning Gerentas Wira reuas campur jeung heran ku sabab saeutik loba Wira teh geus apal sakumaha tingkat pangabisa si wanoja. Lamun seug si wanoja gagah eta bisa tapi kaditawan ku gorombolan rampog. Tangtuna geus bisa kaijir sakumaha tingkatan pangabisa para rampog eta. Bisa dipastikeun maranehna mibana pangabisa anu luhur. Nempo ayuning ditawan di antara para wanoja, tangtu bae Wira teu daek cicing. Bari teu mikirkeun kana kasalamatan dirina, Wira langsung ngalayang turun bari ngagerotarik. Eureun! Dina kayan kitu hiji bayangan oge ngolebat turun ti luhur tangkal. Kalayang jleg. Rombongan tumpak kuda atuh ngagebeg reuas teu pupuguh aya nu tinggarajleng ti luhur tangkal. Wira oge ngareret ka bayangan nu milu turun. Disangkana mah Kuntara, si horeng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun eta awewe anu kencan ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna mah nyekel nyiru anu disueun dina luhur sirahna.
Keheula atunya ulah diteraskeun ieu ngalangkung nak satacan ngalangkung mangga. Ieu jarajan heula atuh jajanan ieu icalan ibi ya awug. Nyami serawas kareueut bari jeung sehat tradisional. Awug ibi teh tos kakoncara ka mana-mana. Ieu tah ieu kukurau alias sudah jagong sok raos eta geuning narundutan narumbak kudana ge lapar meureun. Sok jarajan heula bilih lebet angin. Sok ieu kasep deui. Sasarap heula mumuluk heula samemeh tarungnya. Meh kuat tanagana. Poha pamirsa. Si horeng nu rojol teh Bisarwiti. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu lampahana Wiratama. Si Jawara Gunung Salakalias Jawara Gunung Jawara Bajigur Sakti anu nuju ngalakon dina carios nyung si Rajapati episode ayeuna teh anu kagenep. Kumaha lampahan salajengna urang Bandungan wae engke sasarengan di bagian anu salajengna. Sadacan Aki Amit Mungkur Aki palai ngabsen heula nu hadir kamari dina pairan episode anu ka 5 pangintennya aya saha wae. Urang bukaan heula pamirsa. Aya saha atuh ya ke sakedap pamirsa ye. Tacan kabuka pamirsa aya teh Nani Rusmini anu manco nyerangan Aki teh Nureni Silvina Dewi oge nya manco mania Denpasar Bali. Ki Ahmad di Rengas Bandung. Tas Kang Ade Sukarna, Kang Asep Saipullah di Cimahi nya, Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung mana di Sumedang manco sauna bari nyaneut ki. Atur nuhun sami-sami. Aya Bahagus Setiawan anu di milarian Bisarwiti lapar saudara tos 3 dinten hoyong awug haneut. Aya Kang Jaya Sumpena Amina atur nuhun bidoana, Kang Topik Abadi anu manco ti palihan Kircon, Kang Prabu Arjuna nya oge palihan Banjar, Kang Sumanti di palihan Garutna, Telina Imut di Bandungna, Teh Intan Ramadhani oge di Garut, Teteh Tami Malihah di palihan Ciamis, Teh Yulina Belia di Tasikmalaya nya. Tas Kang Heri Herianto nya hatur nuhun hadirna, Teteh Yuliani oge hadir teras. Kang Asep Setiawan di Bogorna, Kang Hen di Uberna, Kang Abro di Keragilan Serangnya Banten, Kang Herman Hermawan Dharma Tunggara oge nya hadir, Kang Setia Budi oge nya di Tasikmalaya, Kang Asep Suherman di Bekasi. Amin atur nuhun bidoana. Oge Kang Dede Sulaiman ngarojong donge di Sapan atur nuhun. Sakitu panginten nu kapihatur Aki Amit Mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.